Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jum'ati ari ieu eta bab mertelakeun salat Jum'ah. La tajibu henteu wajib naon al jum'atu salat Jum'ah illa ala ahlil baladi kajaba ka ahli lembur al mabniyati anu diadegkeun walau bil jaridi jeung sanajan eta tetep kalawan palapah korma awil kosobi atawa kalawan awi idza kana di mana-mana bukti fihim eta tetep di itu ahlil balad saha arba'una 40 minal muslimina anu tetep ti pirang-pirang jalma anu Islam az-zukuri anu lalaki kabeh al-ahrori tur anu merdeka kabeh al-balighina tur anu baleg kabeh al-uqalai tur anu berakal kabeh al-mustautinina tur anu imah-imah kabeh wasalimu jeung salamet itu ahlul balad atanapi kana arbaun minal amrodi tina pirang-pirang panyakit wa a'dzaril jum'ati jeung tina pirang-pirang panguzuran Jum'ah wa tasihu jeung sah itu Jum'ah minal mamaliki ti pirang-pirang anu dipimilik tegesna abid teh wasibiani jeung pirang-pirang budak wan nisa'i jeung pirang-pirang awewe tabaan bari naturut liha ulai ka ieu ahlil balad wa tajibu jeung wajib itu Jum'ah aidon deui ala kulli mukimin ka tiap-tiap jalma anu mukim fi baldatihim di lemburna itu ahlil balad tabaan bari naturut lahum ka itu ahlil balad wa illam yastautin jeung sanajan henteu imah-imah itu kullu mukim biha di itu balad idza kanat di mana-mana bukti naon iqamatuhu mukimna itu kullu mukim qati'atan eta anu megatkeun lisafari kana saparna wa syurutu sihatiha jeung ari pirang-pirang syarat sahna itu Jum'ah ayyataqaddama eta yen miheulaan alaiha kana itu Jum'ah naon khutbatani khutbah dua bisyurutihima kalawan pirang-pirang syaratna itu khutbaten wa antaqa'a jeung yen tumiba itu Jum'ah jama'atan barina berjamaah walau firraq atil ula jeung sanajan eta tetep dina rakaat anu awal wala budda jeung misti eta maujud min niyatil jama'ati tina niat berjamaah huna dina atanapi di dieu dimaksud di dieu teh dina Jum'ah ma'at taharumi sarta takbiratul ihram hatta fi haqqil imami sehingga dina hakna imam wa antuf'ala jeung yen dipigawe itu Jum'ah ma khutbataiha sarta khutbah dua na itu Jum'ah fi waqti zuhri dina jero waktu zuhur fala yasihu atuh henteu sah naon fa'aluhuma migawena itu Jum'ah jeung khutbataiha qablahu dina samemehna itu zuhur walau kharaja jeung lamun kaluar naon al waktu qabla tamamiha dina sameme sampurna itu Jum'ah tamamu tah nyampurnakeun itu ahlul balad nya ahli Jum'ah teh ha kana itu Jum'ah zuhron kana zuhur wa antakuna jeung yen kabuktian itu Jum'ah wahidatan eta anu sahiji fil baladi di hiji lembur illa li uzrin kajaba karna aya uzur wasunnatu jeung ari pasunatanana ayyagtasila eta yen adus qabla zawali dina samemeh lingsir panon poe sahaman jalma yuridu anu ngamaksud itu si eman huduroha kana hadirna itu Jum'ah wa ayatanazzafa jeung yen bebersih itu si eman wa yatatayyaba jeung yen make sesengitan si eman wa yalbasa jeung yen make si eman athiyaba kana pakaian albidha anu bodas itu thiyab wa yaqra'a jeung yen maca sahanna jalma-jalma fi yaumiha dina poe na itu Jum'ah wa lailatiha jeung dina peutingna itu Jum'ah suratal kahfi kana surah al-kahfi wa ayyuksiru jeung yen ngalobakeun itu si nas fiha dina itu Jum'ah minas sholati tina maca sholawat
ala nabi ka Kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu salatil aidaini ari ieu eta bab mertelakeun salat Id dua, maksudna Idul Adha jeung Idul Fitri. Wal kusufi jeung salat samagaha, ieu teh bade samagaha panon poe atanapi samagaha bulan. Wal istisqai jeung salat istisqa. Kullu wahidatin ari saban-saban sahiji min hadhihi salasi tina ieu anu tilu sunnatun eta sunnat muakkadatun anu dikukuhkeun itu sunnat. Likulli insanin ka tiap-tiap jalma wal afdalu jeung ari nu leuwih utama lin nisa'i pikeun pirang-pirang awewe fa'aluha eta migawena itu hadhihi salas fil buyuti di pirang-pirang imah. Walirijali jeung ari nu leuwih utama pikeun pirang-pirang lalaki fa'aluha eta migawena itu hadhihi salas fil masjidi di masjid. In wasa'a lamun mahi eta masjid annasa ka jalma-jalma. Wa illa jeung lamun teu itu wasa'an nas fa fis sohroi maka di sampalan. Wa yusolli jeung salat itu si jalma kullaidin kana saban-saban Id lebaran rakaataini kana 2 rakaat. Yukabbiru bari maca takbir itu si jalma qoblal qiraati dina samemeh babacaan fil ula dina rakaat anu ti heula sab'an takbiratin kana 7 pirang-pirang takbiran wa ghairu takbiratil ihrami salianti takbiratul ihram. Wa fis saniyati jeung maca takbir dina rakaat anu kadua khamsan kana 5 pirang-pirang takbiran. Ghairu takbiratil qiyami salianti takbir nangtung. Takbir intiqal teh. Wa yajibu jeung wajib naon ta'yin wa Idul Fitri nangtukeunana Idul Fitri min Idul Adha tina Idul Adha. Fi niyatis sholati dina niat migawe salatna. Wa yusanu jeung disunatkeun ba'daha dina sab'adana itu salat maksudna salat Id lil jamaati pikeun anu berjamaah naon khutbatani naibul fa'ilna khutbah 2 ka khutbatayil jum'ati teu beda sapertikeun khutbah 2 dina Jumat. Lakinnahu tetapi na itu khatib yukabbiru eta maca takbir itu khatib fi awwalil ula dina mimiti khutbah anu awal tis'a takbiratin kana 8 pirang-pirang takbiran mutawalliyatin anu tuluy-tuluy. Wa fi awwalis saniyati jeung maca takbir si khatib dina mimiti khutbah anu kadua sabaan kana 7 takbiran kadzalika nya kitu deui itu mutawalliyah. Wa ayyukabbiro jeung yen maca takbir saanna jalma-jalma fi Idul Fitri dina Idul Fitri minal ghurubis syamsi ti mimiti surupna panon poe akhir yaumin dina tungtung poe min Ramadhana tina bulan Ramadan ila dukhulil imami nepi ka asupna imam fi sholatil Aidi dina salat Id maksudna Idul Fitri. Wa fi Idul Adha jeung maca takbir jalma-jalma dina Idul Adha min subhi yaumi Arafata ti mimiti subuh poean Arafah ilal ghurubi nepi ka surup panon poe akhir ayyamit tasyriki dina akhir pirang-pirang poean tasyrik. Wa amal hujjaju jeung anapun ari pirang-pirang jalma nu munggah haji fayukabbiruna maka eta malaca takbir itu hujjaj fil adha dina Idul Adha. Idza tahallalu di mana-mana tahallul itu hujjaj min ihramihim tina ihramna itu hujjaj. Wa qallu salatil kusufi jeung ari pangsaeutikna salat samagaha bade samagaha panon poe atanapi bulan. Antu shalla eta yen dipigawe salat itu salatul kusuf rakaataini kana 2 rakaat ka sunnati zuhri seperti salat sunat duhur. Wa akmaluha jeung ari pangsampurnana itu salatil kusuf ayyaj'ala eta yen ngajadikeun si jalma fi kulli rakaatin dina saban rakaat qiyamaini kana 2 kali nangtung. Yutilu anu manjangkeun si jalma qiraata kana babacaan pihima dina itu qiyamen wa ruku'aini jeung kana 2 ruku. Yutilu anu manjangkeun si jalma tasbiha kana maca tasbih pihima dina itu ruku'en
wala ziyadata jeung teu aya panambah eta mawujud fi sujudi dina sujud lakinnahu tetapi na si jalma yutilu eta manjangkeun si jalma tasbiha kana maca tasbih fihi dina itu sujud aidon deui wa yusanu jeung disunatkeun ba'da hadina sabadana itu salatil kusuf lil jamaati pikeun anu berjamaah naon khutbatani khutbah dua ka khutbatayil aidi teu beda sapertikeun khutbah dua dina id lakinnahu tetapi na khatib yastaghfiru eta maca istighfar khatib Allah taala ka Allah taala fi awalil ula dina mimiti khutbah anu awal minhuma tina itu khutbaten tenapi tina itu khutbatayil aidi eta kadinya tis amarrotin kana salapan pirang-pirang balikan wa fi awalis saniyati jeung dina mimiti khutbah anu kadua sab'an kana 7 balikan wa sholatul istisqa jeung ari salat istisqa tuf'alu eta dipigawe itu istisqa inda hajatin nasi dina nalika butuhna jalma-jalma ila suqiya kana panyebor atanapi sisiram minallahi ta'ala ti Allah ta'ala wa hiya jeung ari itu salat istisqa ka salatil aidi eta tetep seperti salat id wa yusanu jeung disunatkeun ba'da dina sab'adana itu salatil istisqa lil jamaati pikeun anu berjamaah naon khutbatani khutbah dua ka khutbataihi tabeda seperti khutbah dua na itu aid illa annal khatiba kajaba sanyana khatib yubdilu eta ngagantian itu khatib takbirati kana pirang-pirang takbiran bil istighfari kalawan istighfar wa yatawajjahu jeung yang hareup itu khatib lil kiblati ka kiblat fi asnail khutbati dina tengah-tengah na khutbah asaniyati anu kadua itu khutbah wa yuqallibu jeung ngabalikeun itu khatib ridaahu kana solendangna khatib wa yaj'alu jeung ngajadikeun khatib a'lahu kana beulah luhurna itu ridaah aspalahu kana jadi beulah handapna itu ridaah wa yaminahu jeung ngajadikeun si khatib kana nu beulah luhurna jeung ngajadikeun si khatib kana nu beulah katuhuna itu ridaah yasarahu kana jadi beulah kencana itu ridaah wa yaf'alu jeung marigawe sahanna jalma-jalma mithlahu kana saperti khatib wa hum bari ari itu nas jalisuna eta nu dari kabeh wa yad'u jeung ngadua itu khatib Allah taala ka Allah taala sirron kalawan lalawunan wa jahron jeung kalawan tarik wa yu'minu jeung ngaminan sahanna jalma-jalma ala du'aihi kana doana itu khatib idza jahira di mana-mana tarik itu khatib wa yad'una jeung ngadua jalma-jalma li anfusihim pikeun awak-awakna itu jalma-jalma atanapi kana nas teh sirron kalawan lalaunan ingda asrorihi dina nalika lalaunan itu si khatib wa yusanu jeung disunatkeun naon al guslu adus likullin kana saban-saban sahiji minal idaini anu tetep tina id dua wal kusupi jeung samagaha tanapi gerhana wal istisqai jeung istisqa kantun kitabul janazati cekap wallahu a'lam bissawab.